Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan nu paling utama pribados jeung izin pikeun nyamutang urang sadayana perkara akhlak mulia di kehidupan. Akhlak merupakan kaca tina kualitas moral yang etika nu ku urang tunjukkan dina interaksi sabang poe jeung sesama manusia. Sapertos nu diajarkan dina agama urang sadayana nyaeta Islam. Akhlak nu sae merupakan salah sahiji aspek hidup nu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan nu sempurna dina urusan akhlak nu luhur. Beliau nyaeta contoh pikeun umat nu hayang ngabebener akhlak. Tapi di zaman nu modern jeung serba terang sapertos aya urang sok kejebak dina dinamik kehirupan penuh intrik. Akibatna urang pohon penting akhlak sae dina di aspek kehidupan makna penting bisa urang sadayana emut jeung nerapkan nilai-nilai akhlak mulia dina kehidupan saben poe. Pertama, hayu urang berdiskusi mengenai akhlak ke diri seorang. Sebagai individu, orang teh kudu ngejaga interaksi yang bertobat diri di mana ia teh mencakup kesadaran diri dina tingkah pola jeung cairosan urang teh wajib menghormat yang ngejaga badan urang karena merupakan amanah di Allah Subhanahu wa taala. Menghindar tina segala tindakan nu ngerusak badan sapertos mabok, mengonsumsi narkoba jeung nglarang prinsip kesehatan. Kedua, hayu urang diskusi tentang akhlak ke sesama manusia. Urang teh sedayana merupakan makhluk sosial nyaeta makhluk nu teu tiasa hirup sosorang. Makna geus pasti urang teh saling ngebutuhkeun dina perkara ngarah kehirupan harmonis, maka urang teh kudu sami-sami ngejaga akhlak sesama. Nah, ketiga, urang teh kudu boga akhlak sae oga ke lingkungan, tumbuhan jeung hewan teh senaja teh bisa mikir kawas urang, teh bisa gerak kawasan urang tapi ngerupakan makhluk Allah. Oge, jadi urang wajib ngejaga kelestarian. Sing inget akhlak sae teh teu seukur ka diri seorang, tapi oge ka sesama manusia jeung ka lingkungan, oge ka makhluk lain seperti tumbuhan jeung hewan. Senajan singkat mugia aga manfaatna. Pidato sing karing ieu hampurna bila aya kelepetan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.